Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rina Sakina. Di dieu abdi bade ngenalkeun rupi-rupi mitos anu aya di Astana Gede Kawali. Astana Gede Kawali letakna teh di kaki Gunung Sawal, Dusun Indrayasa, kukeun ritual di tempat ieu sateuacan ngalaksanakeun pernikahanna anu kadua, lamun hoyong awet eta oge. Ritualna teh panangan kenca disimpen di puncak batu, teras tarik nafas sajero-jerona. Tuluy socana dipeureumkeun bari muter oge bersiul, minimalna 7 kali saarah jarum jam, henteu bari nafas. Ngan saur kuncen di dieu, sajauh ieu teh can aya anu nyanggupan ngalaksanakeun ritual ieu. Umumna aya nuntos-entos ge ngalaksanakeun ieu ritual. Ngan seseueurna teu saranggemeun, paling nu pangseueurna oge aya 4 kali puteran. Konon jalmi anu gagal ngalakukeun ritual poligami ieu ngandung filosofi. Nyaeta lamun lalaki atawa jalmi eta ngalakukeun ritual ieu heg teh ngaraoskeun pusing, maka eta jalmi teh tandana moal sanggupeun poligami ieu, bahkan sampai bisa nyiksa dirina sorangan. Mitos anu katilu nyaeta batu panyandaan. Batu ieu teh identikna sareng kaum ibu, sabab ieu batu teh diyakini tempat dikuburna Abu Jasad Prameswari atawa Lararingsing anu mangrupikeun istrina ti Raja Sunda Galuh Prabu Linggabuana. Nyanda di dieu hartosna teh nyender atawa bersandar. Mitos anu tumbuh dina ieu batu, lamun aya hiji ibu anu hese ngalahirkeun atawa sesah kenging katurunan, maka lamun ibu ieu ngalakukeun ritual di ieu batu ku cara nyender di batu bari ngadoa numutkeun keyakinanna, maka diyakini eta ibu teh bakal kenging katurunan jeung dimudahkeun dina ngalahirkeunana. Anu kaopat nyaeta mitos batu pangeunteungan. Ngeunteung di dieu teh hartosna bersolek. Ai bersolek teh nyaeta identikna sareng kaum Hawa. Tah di dieu teh diyakini
tempat dikuburkeunna jasad Cita Resmi atawa Diah Pitaloka. Diah Pitaloka teh mangrupikeun gadis atanapi putri mahkota anu kacida geulisna ti kerajaan Sunda Galuh. Sabab Cita Resmi teh putrina Prabu Linggabona. Masyarakat di dieu ngayakini lamun urang teh istrinya ngabasuh larai nganggo cai ieu anu aya dina ieu batu sabanyak 3 kali, maka istri eta teh bakal bercahaya sehingga urang teh kenging aura kageulisan oge gampil kenging jodoh. Nah, biasa ditinggali. Mitos kalima nyaeta Cikawali. Cikawali teh sok disebutna mata cai Cikawali. Tempat ieu teh diyakini baheulana mah sok dijadikeun tempat pamandiana keluarga karaton. Konon tempat pamandian Cikawali ieu teh seseringna sok dianggo ibab ku Cita Resmi Diah Pitaloka eta anu mangrupikeun putri ti karajaan Sunda Galuh. Mitos anu tumbuh di ieu tempat bahwasana saha wae jalmi anu ibab di kolam tuluy ngabuang calana dalemna, maka eta jalmi teh bakal katinggal geulisna atawa kasepna oge bakal enggal-enggal kenging jodoh. Ritual lempar calana dalam ieu teh biasana sok dilakonan dina wengian Salasa atanapi Kemis dina waktu sunyi. Ngan miceun ieu pakaian dalem teh teu padu bae dipikeun. Biasana sok aya di ranting-ranting bambu atawa pohon sakitaran pamandian. Ngan ayeuna mah kulantaran kondisi pandemi COVID-19, jarang jalmi anu berkunjung ka ieu tempat. Bahkan abdi nyalira oge kunjungan ieu tempat teh nuju ka cida sepina sareng keueungna. Baheula mah di Astana Gede ieu teh sok seueur pisan monyet anu ngagarantung. Ngan ayeuna mah tersangka monyet nu muncul teh mitos mah monyet ieu teh jelmaan manusa anu alim diajar iman alias alim asup kana agama Islam.